Acara naon? Muharram. Beda bulan Muharram. Bulan Agustus mah bakal sekedar lu aya balap karung geuningan. Lain balap karung, balap suku eta teh nya. Aya deui engke lamun Mulud bakal lamun Rajab, lamun Ramadan, panjang Ramadan. Tadarus, ada urusan Ramadan dan Ramadan. Ibi ai Muharram teh bulan kasabaraha dina Hijriah teh? Bulan kahit. Pan sadayana teh sabaraha bulan? 12 bul. Dina agama Islam dina bulan Hijriah teh 12 kahiji Muhar, kadua bareng-bareng, kadua katilu Mulud atuh Rabiul Awwal, kaopat Rabiul Tsani alias silih, terus kalima Jumadil Awwal, kagenep katujuh Rajab kadalapan Lin ruwah atuh Sya'ban kadina doana ge Allahumma barik lana fi Rajab manya warwah wa Sya'ban jadi naon Sya' lajeng ka sabaraha na ka 10 Ramadan, ka 11 Syawal, ka 10 Syawal, ka 11 Dzulqa'dah, ka 12 Dzulhijjah. Apa tuh? Kudu apal atuh. Kudu nyanyikan dewa. Itu merenanya. Karena yos amin tetulung yos. Sabab ibi kade nu angkat ka dieu teh ngaji teh niatna rupa-rupa. Aya kahiji nu niatna teh ngaji brut, naon cenah? Kadua aya nu niat ka dieu teh ngaji her. Ngaji naon? Katilu aya nu angkat ka dieu teh bade ngaji sir. Kaopat mah ngaji prak. Sakade hiji ngaji brut gitu bareng. Hiji ngaji, dua ngaji her, tilu ngaji sir, opat ngaji prak. Sakali deh bareng. Awas nu teu ngomong, balik di dia budug sawak-awak. Oh yang budug? Sok atuh ngomong, mending budug. Sok kantosan ngomong, hiji ngaji brut atau ngaji brut. Hiji ngaji itu emang balik tidak cek lagi menang naon dasar teh kita maunya ngaji menang terus. Hiji ngaji perut ngajina kalakah ribut jeung hit biasana nu hitut mah nu gen astagfirullah aya nu genut termasuk ajeng anake gen astagfirullah akan baik ah nya genut oke nu penting sehat itunya daripada pegang bari ngaji nanti ngajegang nyarane eta nu pegang aya nu pegang di dia aya astagfirullah si orang manehna teh pegang teh mikiran hulang ada apa ya boga hutang gara hutang sing kabayar saur pun guru ya parigu sadana lamun urang gaduh sametan heuk can gaduh keur mayarna can gaduh keur dawamkeun ngaos kulhu teu seueur ti luang sulat we hareutekeun dina mana ya Allah abi teh seueur sametan hoyong engal-engal kabayar aos kulhu ti luang sulat almaqullah Allah yaman kersana Kiai Haji Atep Sutiman pun guru nya ti ditu nyaurkeun kitu lamun urang ngaoskeun kitu heuk kamu jeung maot tapi niat erek mayar ngan can boga keur mayar ngan kaburu mah maot maka cenah hutangna teh anger kudu dibayar ya ari hutang anger kudu dibayar ngan dina pada aya nu mopohokeun nepi ka teu arapaleun manehna boga hutang jaga di akhirat insyaallah bakal moal aya nu nagih aya ngece ditagih di dunya di akhirat ribu di akhirat menang nagih rek kumaha ka mana yang keur mayarna malah mandar bisa jadi amal hadena ke dicanak naudzubillahi min tak kadek buru-buru dugi ka Rasul mah alim panya nyolatan kadek aduh nyai geulis atau ajut-ajutan keur hiji-hijina teh murah aja sabaraha hiji hijilin eta jeung
lagi mah dua ya sok cilok jadi emong-emong atuh bae ya pada boga abi ke cilok mah sebenarnya aja dua kali bae aja diomnya bae bae asal ulah dipen naon teh cilok teraskeun lebih ke mana dia? Enggak, kan lebih ke cilok deh. Ngaji brut, ngaji na kalakan rib. Baik, siatan ngaji na ribut, menta teh kagoda ku saha? Ku setan, deh setan moal eureun ngagoda urang sadayana supaya urang sadayana entong cicing dina kahadean. Digodakeun ngaji oge, dicolokan we bujurna teh hayu usak pusing hayo. Dedek cicing, nah gitu colok, aduh, minggu rawas gelis, sapi lo tuang gelis, sedang abi kehendak, nah gitu, tapi awe yang dibawa teh, ini lo baru kaki kali, apun teh aja aku mah teko, nah itu mau ningali, itu mau panas baranan bener, mana oce, lo pengajian ayah make kong, balik dia depan kasoki judang jadi hayang. Sok aya di dieu kitu aya? Aya? Gini kan. Ka mana teh Haji? Teh Haji. Gelis bonge. Udah main haji lah. Apunten nah. Hiji ngaji, brut ribut teh ngajina teh. Mantap ilmu ge moal asup. Sementara wis para ibu upami hayang ilmu lebat cek rumah kudu taliti. Kudu cenah. Emang kira taliti teh tak mata pencongkeun li ceuli dangukeun ti hati fokuskeun badubang pating-ting kitu ada tukang napol buru takol taliti mata pencongkeun ceuli dangukeun eta hati fokuskeun disingkat taliti mata pencongkeun mata pencongkeun mata hati fokuskeun kok jelema teh sakitu mesti contohan bae kali aja ya ieu mah ramo deui jadi mah mata dilebet hati fokuskan Isin kalau bapak Dede jadi tali sekali aja taliti mata hanya lu kia cepil ningali kata pakai itu ya aja wah balik kita makbaya begangkir dan lu kia ceheli baca iya dia sekali awas siap mau siap itu balik ada itu taliti nukia mata ya Allah ya Karim tingali tadi taliti hati fokuskan ya itu kasih bukan noneta bareng jeng taliti mata hati fokuskan taliti eta mata ceuli hati berubah pating-ting geus tong ngareme moal kabere udud ya punten kitu punten cara lihat kata pel ngasih baca sing talit menang ilmu teh pancek santri mah husul surat syai fidih hasilna hiji gambaran dina jerahat teh hasilna hiji gambaran dina mata cek barudak sekolah I see I remember we atuh cewek gitu atuh jadi era urang sorangan I see I remember
Jika aku melihat, aku akan mengingat tina ningali teh sok ningali meh ingat. Turun ke tina ngadamu mangke teh sok. Jadi mata tadi atuh bari mese. Sok kudu tebak sora naon ieu. Sora naon? Mangke teh hayang disorban. Sora ajengan ya. Hayang bijas. Sora naon? Sora kayak dulu siga sapi gitu aja. Mau cewek, terus tadi nyebut genut. Tadi siga sapi. Udah celah. Ajenganana ge geus barang ge masuk Eli lin eta da mana aja dulu. Kita kepanasan aja mentak sok Eli urang ge ngumpul kita hayang Eling umat eling udah tadi keluar teh ayo urang salat tentang gorong jika keberak dah baru salat sawe tilu siki jeung ihang bari geus kolot ari pamudana ka mana awas ye ayeuna Muharram momentum pikeun urang hijrah bantuan hijrah teh cepin pindah ngalih hijrah teh Muharram teh momentum pikeun urang ngal tina tadina bod jadi pin tadina tarek ngaji jadi daek ngaji tara hormat ka salak aya nama hormat ka salak mun jadi mah yang diasupkeun ka Cimanuk bener nu kitu mah kudu dicek cekol salaki kudu dicekek ada urang tamak bae garang teh salak Jum meser nyala Jum. Ini beja. Beli sorangan teh. Mudasir. Jadi salah kita kudu dicek. Cekelan. Jadi mah duduknya di bawah ah. Beja. Enggak dicekelan, gua cetek kakak salah kita bok. Aduh. Baca hid Muharram teh kudu pin. Sakulah anggar wae karakter teh. Robah geus Muharraman mah nu tadina teh ngaji sing daek ngaji. Cek tadi geuningan. Ka mana mah Ibi ijo. Aya ijo. Aya. Ijem. Dede. Nyai. Udah. Nok. Belis. Ya anak kabeh tadi mah teraskeun pindah ka mana mah heulis jalan ka Jogja murah di Jogja hayang itu di Jogja ka mana mah nok ngajinan mah cedak kudu kitu ngajina mun aya kokolah-kokolahkeun kan bisa disalahkeun ka mana mah cenok aku bro cenok jalan ka Jogja ka dieu mah cemimin ka Paliwetan ka mana mah Binyai jalan ka surga ka dieu mah cenok pak deui wae ka Pangaos tak sing darek ngaji saurpun guru ici ibi teu aya di amalan pangsasana di akhir zaman iwati sing daek ngaji ngaji barudak abring komo di dia mah tuh power kita daek ngaji teh diurugeun wah geus beakan Iya nang ngaguling jadi ka boleh urug teh gunung naon eta teh gunung naon ya gunung urug aja longsor angeus moal aya daek usaha termasuk ajengan lagi ka bawah ke balik mun kali ajengan kurang kumaha ngetan ngelingan leres henteu ngan jelema bareng dagong wah alhamdulillah ini ada ngaji ngan ngaji nak ada cek tadi ulang ngaji heureul deui ai ngaji heureul naon ngaji nakalaka ngabu tadi bangsa aja di pengajian negara sok luar biasa komo ieuh kieu ketebak angin sepoi-sepoi capoy aya ketebak angin pan hiliwir angin dede manya musikan
Kue teh sare. Ibu, di bawah ya, Dek, Karena teh. Tah. Murah jegel katingang paeh ngeusan maka keur ngaji maot digolongkeun maot syahid. Hoyong aja maot syahid. Hoyong maot keur ngaji. Los. Los maot keur ngaji. Kan lah ieu nang sireuhnya. Mudah-mudahan Bapak sing dimaotan dina kain husnul khotimah amin. Seureun dua aja nya. Doa husnul khotimah. Terang duana henteu. Sok sareng angkat pandanganna. Allahumma ja'al akhirah kalamina inda intihai ajalina qaula la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma khtim lana bi khatimatis sa'adah waj'alna minal ladzina lahumul husna waziyadah bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisyafa'ah wa ala alihi wa ashabihi damis sayyadah amin ya rabbal alamin. Susutkeun cek kana rarayi masing-masing, nitip ulah kana rarayi babaturannya. Eta doa husnul khotimah. Mudah-mudahan cacing di bawah tadi kana husnul khotimah. Amin. Ngan kade sing ingat ari maotna jelem kumaha lobana keur naon. Sakade. Ari maotna jelema bakal di maotan teh lobana keur museup maotna bakal kecemplung eta ti Allah. Da keur loba meuli cicing di sawah moal boa maot teh bakal di nyecep tajeng kana tanurangeun. Loba kana pengajian insyaallah di maotan keur ngaji. Loba ibadah di maotan keur ibadah insyaallah. Mata urang kudu loba eling ka Gusti. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah. Mudah-mudahan ya orang tamak bae sing sarehat sadayana. Teraskan Bu. Sakali deui ngaji teh omah teu kenging niatna ngaji, tapi niatan urang mah bade ngaji prak aja. Ngaji prak mah prak sadayana di ujung kepala sampai ujung kaki. Prak di anggo ngaos kanggo ngajemput karidoan ti Gusti. Kupingan niatan ngaos seurna opat perkawis hiji niat karena Allah ngalakonan parentahna. Hiji niatan ngaji teh lillahi ta'ala. Niat urang diparentah ku Gusti sanaos para ibu sadayana keur Allah mah moal rugi urang erek jiga setan oge keur Allah moal untung urang erek jiga malaikat oge. Da hade jeung goreng balik deui ka diri urang. Sok niatan sing saya nomor kaiji lillahi ta'ala. Tak tadi ku abdi diawali dina muqaddimah bismillahi tawakkalna alau la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Teu daya teu upaya urang nya pikeun taat ka Gusti wala quwata teu kakuatan pikeun lebihan maksiat ka Gusti illa billah. Sadayana ge pitulung Gusti. Sok niatan kahiji bade ngajemput karidoan ti Gusti
Duana niat micen naon kabodohan awak abdi supaya jadi selamat dunia akhirat. Kaduana niatan keur ngaleungitkeun kabodohan dah hakikatna mah urang teh jalmi teu terang aja sepi tina pangarti sudah tina pangabis sama tak ada ya di Darul Falah kuning aja harus Darul Falah dar teh tempat al falah teh kebahagiaan kabarokahan kamuliaan nya kasenangan matak pirang teu darai jajan panik nya kemenangan kebahagiaan tak mudah-mudahan ke santrina sing langkung saroleh jamaahna sing langkung istiqomah utami kade nitip ye sing nyaraah ka ajengan sing nyaah ka ajengan ulah ajengan teh disebut ajengan kukut ari ngukut parah nyaah ka ajengan aja ya nanya ya bener nyaah ka ajengan nyaah naon kade sing dareudeuh teh sing nyerah ka ajengan da ayana naon mangke ge bakal ngahubungi saha budak disunatan dek syukuran neang budak geus beres disunatan cager menang nyunatanana der inungna jauh amil deui da bapana aya inungna aya adina beres disunatan inungna amil der inungna teh nganak sabulan 2 bulan 3 bulan 4 bulan nepi ka geus 4 bulan osok di dieu ngariung 4 bulanan ngariung 4 bulan osok ulah lila teuing ngariung 4 bulan osok ulah lila teuing ngariung mah sajam we ceuk 4 bulan mah da lila teuing ngariung mah sakedeung we ngaduakeun paneang saha eta ajengan mata ajengan teh bahasa kirata ajengan di ajeng-ajeng na uleman ajengan mau mimitian ade geus teh eueuh hamil 4 bulan der 7 bulan ngulem deui saha der teh karasa beuteung geus 8 bulan culutak celetit disebut tajam anger menta cai ka saha geus dibawa teh ka bidan kumaha pamajikan abdi ngajuruna wah cenah hese karek pembukaan 10 tinggal sabar 11 deui pembukaan juga sabar aja salapan bukan teh aya taman pembukaan cenah bapak ieu teh anger we tilu atuh kan subscribe nyungkeun cai ka ajengan datang we jadi ojak deui jadi nyungkeun cai pun bojo pada ngababarekeun datang teh ka saha deui mah bacain nu kieu heuh merek lagi da didoaan ku ajengan teh auzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim hanna waladat maryam wa maryam waladat isa ukhruja ayyuhal mu'minun bi kulli betul ya Allah ya Karim itipakiyah kebenaran we cai menang ngaduaan ajengan dileukeun kanu bade ngababar da mustajab dikersapkeun porojo teh budak lahir ka alam dun entah punten ece pangersa teh dileueut heula ku abdi ngaporojo lain ya dileueut tadi mah di bumi dileueut di mah moal sieun naon ya mere di ngaporojo bisi majarkeun ajengan tersepen kopi padahal ajengan ge tapi ibi tara bi matara ngopinya daeuh menanya mah elek gitu katanya anu aya we tadi cap suku 3 ieu teh merek jin da suku na ge preji 3 bari make sesedot ayo ngaca make ratu na telannya ieu ngomong na atuh bismillahirrahmanirrahim jelaskan jadi nepi ka mana bieu niatan ngaji nomor kahiji lillahi ta kaduana niatan ngaji teh rek miceun kabodo hatiluna muntos timu niat bade dilakonan ku sorangan sareng sadaya reren sok muntos tiasa amal menang ngaji pan sok aya geuning ngomong cenah kenal ngaji ka Darul Falah mah anger we ngaji cenah geuning ngomongkeun batur anger eta teh ceuk nu tara ngaji komo sia tara ngaji kan ngaji we ngomongkeun mane mah cenah ngaji we moal we ka sareang bandang komo
tarang ngaji baru pada gong kayak Enggak lebih coba dari kau. lu tarang ngaji anu sok ngaji baru teh gitu aja mantak nu katilu amal sanaos saal sok amalkeun mun ngaji teh ayeuna hijrah ieu muharaman pinah aja nu tadina tara neutekan ku salaki balik ti dieu masuk cokot bedog buru-buru tewak leuweung salaki cijing salaki kuat kapias naon nyai maneh balik lagi jadi mau bedog ieu ya udah nyanyi penganleungeun akang cicing kami rek hijrah cek ajengan sajelma nu neutekan kuku nu jadi salakina bakal jadi asbab babarina sakaratul maut insya bade aja bade ngaretan kuku salaki bade ngan kade dina agama diatur cara neutekan kuku anu sae ye cara neutekan kuku nu sae pertama dikawitan tina curug palih katuhu di mana wae curug nu katuhu cenah aya tilu pendapatnya aya cek pendapat Imam Nawawi Imam Al-Ghazali sareng pendapat Imam Nusanesna nah ari menurut pendapat Imam Ghazali mah ieu cara neutekan kuku nu sae teh tinu katuhu heula lajeng kanu jajangkung anu palih katuhu teras kana jari manis, teras kana cingir, majeng kana cingir nu kenca, jari manis nu kenca, jajangkung, tulunjuk, jempol nu kenca, terakhir jempol nu katuh. Itu jabaning dintena depan dina kitab nya anak kos jelasnya. Dintena nu sae kamu neutekan kuku teh Senin sok namih-namih kaberkahan jeung kacerdasan. Salasa pancena gini ngalamun neutekan kuku teh mata naon poho deui aja Salasa Rebo Kemis Jumaah Sabtu